Di 2 3. Halo, wacana di handap ieu. Kacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung disarankeun kulon kudu diayakeun kagiatan diajar. Anton Triana anu miboga sifat jiga bujur, aseupan teu bisa betah tiuk dina korsina. Leuleumpangan wae mun keur diajar teh beda jeung Anton Herdian nuju jadi kembaran alam pisan budak teh. Mai punten nuhunkeun Widi bade ka Jamban cek Anton Herdian sasadu anu jadi guru ningali kembaran kacai Anton Herdian tuluy cek dina korsina tuluy lempang nuturkeun bari leos teu sasadu ka nuju jadi guru. Amai mongan saukur imut ningali pamola 2 kanjut raweuy teh teu lila eta 2 budak lalaki 2 teh arasup deui ka jero panta jurusan bucatna oli hideung jeung deueur. Anton amai menyalukeun eta adi lanceuk teh tuluy ngaliuk babarengan bari tuluy ngomong Anton mana amai dongeng di luhur teh can geus sok geuskeun ku cara nambahkeun sakali atawa saparagraf penutup tapi nu jadi tokoh tambahan nyaeta anjeun sorangan. Urangan Ilo wacana di handap ieu. Kacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaranten Kulon nuju diayakeun kagiatan diajar. Barudak jurusan motor ekong nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran kewirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sakolahan. Manehna dagang nasi tutup oncom jeung titip balado. Pangawasna 15.000 Bu. Cek Muhammad Kosasi ka salah sahiji guru anu kabita ku daganganna. Omay oge hoyong atuh kasep cek guru bahasa Sunda nemalan ka budak lalaki anu keur ngaladangan guru perkantoran. Mangga may tembal Muhammad Kosasi tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuang rama teh ngukud entok. Tanya guru bahasa Sunda bari ngasongkeun tai kanjut 15.000. Muhun mai tembal Muhammad Kosasi sopan. Tengetan deui sempalan dongeng di luhur sebutkeun tokoh-tokoh nu aya dina eta sempalan dongeng. Muhun. Wastapun nami Abi Rendi Panta 10 TKJ. Jadi abdi bade ngabacakeun soal nomor 8 eta. Ilo wacana di handap ieu. Kacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaranten Kulon nuju diayakeun kagiatan diajar. Anton Triana anu miboga sifat jiga bujur, aseupan teu bisa betah diuk dina korsina. Leuleumpangan wae mun keur diajar teh beda jeung Anton Herdian nu jadi kembarana kalempisan budakna teh. Mai punten nyungkeun Widi bade ka Jamban cek Anton Herdian sasadu ka nu jadi guru. Ningali kembaran kacai Anton Triana tuluy cangkat dina korsina tuluy leumpang nuturkeun bari leos teu sadar teu sasadu ka nu jadi guru. Amai mongan saukur imut ningali pamolah 2 kanjut raweuy teh teu lila eta 2 budak lalaki 2 anteh arasup deui ka jero panta jurusan bucatna oli hideung jeung leueur. Anton amai mo nyalukan eta adi lanceuk teh tuluy ngalieuk bari tuluy ngomong Anton mana mai dongeng di luhur teh can geus sok anggeuskeun ku cara tambahan sakalimah atau saparagraf panutup. Tapi nu jadi tokoh tambahanna nyaeta anjeun sorangan. Assalamualaikum. Turkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaranten Kulon nuju diayakeun kagiatan diajar. Anton Triana anu miboga sifat jiga bujur asupan teh teu bisa betah diuk dina korsina.
lelempangan wae mun keur diajar teh. Beda jeung Anton Herdian nu jadi kembarana kalem pisan budakna teh. Mai punten nyungkunkeun Widi bade ka Jamban, cek Anton Herdian sasadu kanu jadi guru. Ningali kembaran kacai Anton Triana tuluy cengkat dina kursi tuluy lempang nuturkeun bari leos sasadu nu jadi guru. Amai momongan saikur imut ningali pemola dua kanyut raweuy teh. Teu lila eta dua budak lalaki dua teh asup deui ka jero pantai jurusan bucatna oli hideung jeung leueur. Anton amai ngonyalukan eta dilanceukkeun tuluy ngalieu babarengan bari tuluy ngomong Anton mana mai. Tanggetan sempalan dongeng di luhur aya jina contoh bahasa Sunda cik sebutkeun hiji contoh babasan Sunda nu aya di sempalan dongeng di luhur. Kacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisarantan Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Barudak jurusan motor rerekong nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran kawirausahaan. Gitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungana pikeun diajar dagang di sakola. Manehna dagang nasi tutuk oncom jeung titit balado. Pangawasna 15.000. Bu, cek Muhammad Kosasi ka salah sahiji guru anu kabita ku daganganna. Amay oge hoyong atuh kasep cek guru bahasa Sunda nembalan ka budak lalaki nu keur ngaladangan guru. Kantoran. Mangga mai tembalan Muhammad Kosasi tulus nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuang rama teh ngukut entok tanya guru bahasa Sunda bari ngasongkeun tai kanjut 15.000. Muhun mai tembal Muhammad Kosasi. Di hiji sakola nu aya di Jero Leuweung Cicaranten Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Anton Triana anu miboga sifat bujur asipan teh teu bisa betah di korsina lelempangan wae mun keur diajar teh. Beda jeung Anton Herdian nu jadi kemaranana kalem pisan budak teh. Mai punten nyungkeun Widi bade ka Jamban, cek Anton Herdian sasadu kanu jadi guru. Ningali kemaranana kacai Anton Triana tuluy cengkat dina korsina tuluy lempang nuturkeun bari leos sasadu ka jadi guru. Amai mungan saukur emut ningali pamolah dua kanyut raweuy teh. Telila eta dua budak lalaki dua teh ararasuk deui ka jero panta jurusan bucatna oli hideung jeung leueur. Anton amai mau menyalukan eta dilanceuk teh tuluy ngalieuk babarengan bari tuluy ngomong Anton mana mai. Di hiji sakola nu aya di Jero Leuweung Cisaranten Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Barudak jurusan motor elekong nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran wirausaha. Kitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sekolahan. Manehna dagang nasi tutuk oncom jeung titi balado. Pangaosna 15.000 bu cek Muhammad Kosasi ka salah sahiji guru nu kabita ku daganganna. Amai oge hoyong atuh kasep cek guru bahasa Sunda nembalan ka budak lalaki anu keur ngaladangan guru perkantoran. Mangga mai tembal Muhammad Kosasi tuluy nyampeurkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamituang rama teh ngukut entok tanya guru bahasa Sunda bari ngasongkeun tai kanjut 15.000. Muhun mai tembal Muhammad Kosasi sopan. Tangetan deui sampelan dongeng di luhur sebutkeun tokoh-tokoh nu aya dina eta sampelan dongeng. Caturna di hiji ieu salah sakola anu aya di Jero Leuweung Cisaranten Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Barudak jurusan motor erekon nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran kawirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sakolahan. Manehna dagang nasi tutup oncom jeung titit balado. Pangaosna 15.000. Cek Muhammad Kosasi sahiji guru ku kabita anu kadaganganna. Amai oge hoyong atuh kasep
cek guru bahasa Sunda nembalan ke budak lalaki anu keur ngaladangan guru perkantoran. Mangga Mai Tembah Muhammad Kosasi tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuang rama teh ngukut entog tanya guru bahasa Sunda bari ngosongkeun tai kanjut Dimasna di bahasa ibu. Mai Tembah Muhammad Kosasi sopan. Tanggekan deui sampelan dongeng di luhur pelayan kecap di anu oge bari duit dina sampelan dongeng di luhur. Kacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaraten Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Barudak jurusan motor erekong nuju diajar dagang kanggo neuleumang pelajaran kawirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sekolahan. Manehna dagang nasi tutug, oncom jeung titip balado. Pangaosna 15.000 Bu cek Muhammad Kosasi. Ta salah sahiji guru anu kabitan nu ku daganganna. Amai oge hoyong atuh kasep cek guru bahasa Sunda nembalan ka budak lalaki anu keur ngaladangan guru perkantoran. Mangga Mai Tembal Muhammad Kosasi tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuang rama teh ngukut entog tanya guru bahasa Sunda bari ngasongkeun tai kanjut 15.000. Muhun Mai Tembal Muhammad Kosasi sopan. Kegiatan deui sempalan dongeng di luhur sebutkeun tokoh-tokoh nu aya dina eta sempalan dongeng. Misalkan nu aya di jero leuweung Cisaraten Kulon anu diayakeun kegiatan diajar. Barudak jurusan motor erekong nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran kawirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sekolahan. Manehna dagang nasi tutug, oncom jeung titip balado. Pangaosna 15.000 Bu cek Muhammad Kosasi ka salah sahiji guru anu kabita ku daganganna. Amai oge hoyong atuh kasep cek guru bahasa Sunda nembalan ka budak lalaki anu keur ngaladangan guru perkantoran. Amai Tembah Muhammad Kosasi tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuang rama teh ngungkut entog tanya guru bahasa Sunda bari ngasongkeun tai kanjut 15.000. Mun Mai tembalkeun Kosasi sopan. Caturna di hiji ieu salah sakola anu aya di jero leuweung Cisaraten Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Barudak jurusan motor erekon nuju diajar dagang kanggo neuleuman pelajaran kawirausahaan. Kitu oge Muhammad Kosasi anu kacida bungahna pikeun diajar dagang di sekolahan. Manehna dagang nasi tutup oncom jeung titit balado. Pangaosna 15.000. Cek Muhammad Kosasi sahiji guru ku kabita anu kadaganganna. Amai oge hoyong atuh kasep cek guru bahasa Sunda nembalan ke budak lalaki anu keur ngaladangan guru perkantoran. Mangga Mai Tembah Muhammad Kosasi tuluy nyamperkeun ka meja guru bahasa Sunda. Pamit tuang rama teh ngukut entog tanya guru bahasa Sunda bari ngosongkeun tai kanjut Dimasna di bahasa ibu. Mai Tembah Muhammad Kosasi sopan. Tanggekan deui sampelan dongeng di luhur pelayan kecap di anu oge bari duit dina sampelan dongeng di luhur. Kacaturkeun dina hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaraten Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Anton Triana anu miboga sifat jiga bujur asepan teh teu bisa betah diuk dina korsina. Lelempangan wae mun keur diajar teh. Beda jeung Anton Herdian nu jadi kembaranna kalem pisan budakna teh. Mai punten nyuhunkeun widi ka jamban. Cek Anton Herdian sasabu kanu jadi guru. Ningali ka kembaranna kacai Anton Triana tuluy cengkat dina korsina tuluy lempang nuturkeun bari leos sasadu kanu jadi guru. Amai mongan saukur imut ningali pamola dua kanjut rawuh teh. Teu lila eta dua budak lalaki duaan teh asup deui.
kajero panta jurusan bucatna oli hideung jeung leueur Anton amai mau nyalukan eta adi lanceuk teh tuluy ngalieuk bebarengan bari tuluy ngomong Anton mana mai tanggapan sepalan dongeng di luhur aya hiji contoh babasan Sunda cik sebutkeun hiji contoh babasan Sunda anu aya dina luhur sepalan dongeng di luhur. Wabarakatuh. Kalau wawancara di anak ieu ngacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaranten Kulon nuju dinyasakeun kegiatan diajar barudak jurusan motor Erekom nuju diajar dagang kanggo nyeleuman pelajaran kewirausahaan. Itu oge Muhammad Kosasi nu kacida hukumna pikeun diajar dagang di sakola. Manehna dagang nasi tutuk, oncom jeung titik balado. Pangaosna 15.000 bu. Cek Muhammad Kosasi ka salah sahiji guru nu kabita ku daganganna. Amai oge hoyong atuh kasep cek guru bahasa Sunda nembalan ka budak lalaki nu keur ngadagangan guru perkantoran. Mangga mai tembal Muhammad Kosasi tuluy nyampeurkeun ka meja guru bahasa Sunda. Paman Tuan Rama teu kudu entok nanya guru bahasa Sunda dari ngasaungkeun tai kanjut 15.000. Nuhun mai tembal Muhammad Kosasi sopan. Tenggelan deui etos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali. Saya akan membacakan soal esai yang di ulangan PTS kemarin yang nomor 10. Pacaturkeun di hiji sakola nu aya di jero leuweung Cisaranten Kulon nuju diayakeun kegiatan diajar. Anton Triana anu miboga sifat jiga bujur asupan teh teu bisa betah diuk dina korsina. Lelempangan wae mun keur diajar teh beda jeung Anton Hardian nu jadi kembarana kalem pisan budakna teh. Mai punten nyungkeun widi bade ka Jamban cek Anton Hardian sasadu kanu jadi guru. Ningali kembarana kacai Anton Triana tuluy cengkat dina korsina tuluy lempang nuturkeun bari laos teu sasadu ka kanu jadi guru. Amai mau ngan salker imut ningali pamola dua kanjut rawuh teh telila eta dua budak lelaki duaan teh arasuk deui kajero panta jurusan bucatna oli hideung jeung leueur Anton amai mau nyalukan eta adi lanceuk teh tuluy ngalieuk bebarengan bari tuluy ngomong Anton mana mai tengetan sampalan dongeng di luhur.